Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepangli sareng Bapak Yan Waryusuna pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 8 SMP Pudei Al Muhajim. Kanggo pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas materi ngeunaan babasan jeung paribasa anu mana materi ieu keur pas PTS nya aya dina soal. Nah, Bapak ayeuna bakal dijelaskeun ye ngeunaan definisina. Ari pas PTS mah kamari kan ngan saukur ngartikeun nya. Nah, tapi dina pembeuna selain dina definisi nu bakal dijelaskeun, Bapak ge bakal masihan contoh-contoh babasan sareng paribasa. Nah, sataan dikawitan ya mangga kanggo hidup sadayana kanggo pengabsenan sapertos biasa tiasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, urang langsung wae ngabahas materi nu bakal dibahas ayeuna nyaeta ngeunaan babasan sareng paribasa. Oke, onya sataan dikawitan oge mangga naon wae materi anu ayeuna dijelaskeun ku hideup ditulis nya. Sadayana ditulis kin ku Bapak bakal dipasihan link oge ngeunaan babasan sareng paribasa. Oke, baik. Babasan sareng paribasa. Nah, Bapak bakal ngawitan ku ngabahas ngeunaan babasan. Nah, dina link anu ku Bapak di-share nuju pas PTS di dieu aya pengertian babasan. Pengertian babasan teh nyaeta pakeman basa anu ungkara jeung hartina geus matok. Babasan biasana parondok diwangun ku dua kecap serta ngandung harti siloka atawa kiasan. Babasan lolobana ngagambarkeun pasipatan jalma. Nah, di dia aya pakeman basa. Pakeman basa teh nyaeta kata-kata. Ya, kata-kata anu mana kata-kata eta teh hartina geus pasti. Ya. Jadi misalnya ya kata-kata teh misalnya aya contoh gede hulu. Nah ya, urang teu meunang ngartikeun gede hulu eta artina na basa Indonesia teh misalnya teh besar kepala atau kepalanya besar sanes. Tapi ku sabab di dieu ngandung harti kiasan, gede hulu di dieu teh ngagaduhan harti nyaeta jelema anu sombong. Nah ya, terus naon deui naon ciri bahwa ieu teh babasan? Cirina nyaeta biasana mah dina babasan diwangun ku dua kecap. Nah ya sekali deui ciri anu sanes nyaeta ciri babasan teh biasana diwangun ku dua kecap. Nah jadi lamun misalnya dua kecap atawa leuwih mah eta mah lebetna kana paribasa. Nah lamun babasan mah hanya dua kecap atau hanya dua kata saja. Nah, oke, contoh di dia aya contoh amis budi. Nah ya dua kecap di dia aya kecap amis jeung aya kecap budi. Nah amis budi di dia ngabogaan harti nyaeta hade budi atawa hade dina tingkah laku. Bahasa Indonesia nama berarti baik ya, baik hati ya. Anu kadua nyaeta aya contoh kecap amis daging. Nah ya amis daging aya dua kecap di dia amis jeung daging. Nah hartina naon? Nyaeta amis daging teh nyaeta babari kakeunaan panyakit. Nah ya contoh misalnya tapi penyakitna anu kos kumaha nyaeta leuwih ka penyakit kulit. Nah ya nah contoh misalnya budugan. Nah ya aya jelema budugan nah eta amis daging disebutna ya atawa jelema teh babari katara penyakit kulit. Nah eta disebut teh amis daging ya. Terus aya deui atah anjang. Nah atah anjang teh nyaeta hartina langka nganjang ka batur atawa tara ka mana-mana sok cicing we di imah nya gitu nya tara ulin atawa tara silaturahmi ka batur eta atah anjang. Aya deui ayem tentrem. Nah ayem tentrem di dieu senang hati atawa sukacita lah ya, sedang bersenang ria. Nah itu ya ayem tentrem. Terus aya oge babalik pikir. Nah babalik pikir di dieu ngabagaduhan harti nyaeta sadar tina kasalahan. Nah gitu panginten contoh sareng definisi ngeunaan babasan. Nah ayeuna anu kadua paribasa. Nah tadi babasan terus dijelaskeun pengertian atau definisina. Anu kadua nyaeta ngeunaan paribasa.
Nah paribasa teh naon sih? Paribasa teh nyaeta pakeman basa anu ungkarana leuwih panjang ti basan babasan. Nah jadi sami sareng babasan tapi paribasa mah biasana leuwih panjang kekecapanana. Nah paribasa umumna ngandung harti anu jero ya, aya anu eusina pangjurung laku ya tentang tingkah laku atawa pienteungeun. Maksudna pienteungeun teh nyata contoh ya, contoh kita harus melihat contoh dari orang lain. Nah eta biasana dina eusi paribasa. Nah ya. Oke, contohna naon sih paribasa? Nah di dieu aya contohna adat kakurung ku iga. Nah ya, adat kakurung ku iga teh ngagaduhan artinya eta adat atawa kalakuan goreng anu sok hese dirobahna. Nah lamun hidup ngagaduhan rencangan anu kalakuana goreng geus diingetan teh tetep we goreng. Nah tadi disebut teh nyaeta adat kakurung ku iga. Terus aya deui adian ku kuda beureum. Nah ya adian ku kuda beureum teh nyaeta jelma anu sombong ku barang-barang meunang nginjem. Nah hidup pernahnya pasti ngalaman aya rencangan anu sombong ya nunjukkeun barang-barangna tapi eta barang teh meunang minjem atawa lain anu dirina. Nah eta disebut teh nyaeta adian ku kuda beureum. Nah terus aya deui nya anu hampir sami jeung adian ku kuda beureum nyaeta agul ku payung butut. Nah naon agul ku payung butut teh nyaeta sombong ku katurunan keluarga. Ya, contoh misalnya urang boga bapak jenderal. Nah ya, kusabab urang boga bapak jenderal, urang teh sombong ya atawa agul. Nah itu teh disebut teh eta agul ku payung butut. Padahal mah kaitanana nya arek bapak urang jenderal da urang mah tetep nya diri urang sorangan. Nah eta sababaraha contoh paribasa. Nah sakitu panginten ya materi anu biasa dibahas ngeunaan babasan jeung paribasa. Nah kanggo hidup sadayana mangga pilarian atawa nulis catatan ngeunaan tadi nya definisi babasan jeung paribasa sareng contoh-contohna margi engkin di US nya atawa ujian sekolah semester 2 biasana materi babasan sareng paribasa ieu osok kaluar dina ujian. Nah sakitu panginten nya anu tiasa dipikahatur ku Bapa. Hapunten bilih aya kalepatan. Sakali deui hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.